Astagfirullahaladzim, ieu kotakan aing teh ka ngalah garak kieu teu kasawa sapoe teh. Jongjon euy aing mah kotakan teh. Ngaramplang kieu usum halodo ge jongjon euy aing panetan euy. Eta geuning bangsa cai teh nya. Nah make bangsa cai ieu teh. Tunu aing gararing cai geuning meni dibiakeun kieu. Atuh kembae we nu ibi asal nu uwing ulah nu garing mah. Ceuti mah meuni tega pisan hirupna teh. Tega kumaha da ieu mah meunang neang abi atuh abi bieu neang ka ditu ka girang. Heuh menang saha yang nama tuh cing saeutik ewang ceuti ulah kitu hirup teh. Ada atuh da nu abi mah kudu kecayan sadayana ibi. Ari usum hujan gede dipalidkeun ka nu aing cai teh. Ari usum halodo kieu dibeakeun aing mah teh kabagian pisan geuningan. Sabodo eta mah lain soal kagaringan lain soal naon eta mah soal kecepatan tangan we saha anu gegem neang eta bakal pangheulana cayan. Kacida ceuti mah sieun teu ngising mah hirup teh. Naon? Rek berean nu aing cai teh ngagar. Har atuh da meureun panepi ka ditu mah sidik cai leutik atuh riweuh atuh boga sawah di hilir oge kan nyawah ibi mah. Heuh atuh cai teh da gede abang sawahna satu ngudeuleuh meni kudu caian kabeh hek berean nu aing atuh. Pirage atuh ibi mah sawah secangkewok menikeun ka kudu di sawahan atuh garingkeun meni kararagok. Caritana ceuti mah rek umroh cenah. Tapi di dieu hirup mehakeun wae rek kumaha di dituna. Nah emangna lamun di dieu sok meakeun cai nah di ditu bakal kumaha? Moal dibere cai ti ditu teh moal jam meakeun wae kieu mah. Da ibi aing di ditu teh segala naon teh nginum naon teh make cai jam-jam atuh lain make solokan ieu. Tah mana ku aing batu teh timueulkeun awas aing rek neang. Uyuhan. Muka kacida dibeakeun cai oge.